Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur ti lemur baraya ti kota. Jumpa lagi bersama kami di Kang WH Channel. Kali ini di video kali ini kita atau saya mau menjawab komen-komen yang sudah masuk ke channel kami di channel Kang WH Channel ini untuk mengungkap di balik Tatar Pasundan. Kalau berbicara soal Tatar Sunda, Sunda itu kan identikna jeung Prabu Siliwangi jeung Pajajaran. Alusna nama ieu teh kieu. Jadi sebelum nyaritakeun Tatar Sunda, urang nyaritakeun heula silsilah Siliwangi heula. Sacan layak lah gitu ke seorang simkuring kudu ngabahas sosok anu melegenda seperti sosok Eyang Prabu Siliwangi atau Raden Pamanah Rasa. Soalnya nya kumanya asa bagaikan taneuh jeung bumi bagaikan bumi jeung langit. Jadi Prabu Siliwangi seorang waliudara besar, sementara simkuring jalema biasa anu lamokot ku dosa asa kumanya asa can pantes lah gitu ngabahas tentang eta teh. Tapi nya urang ngobrol we sering supaya memahami. Lain berarti simkuring nyaho, lain berarti rek nyanyahmanan, tapi ieu mah erek tukar informasi atau sharing. Prabu Siliwangi atau Raden Pamanah Rasa anjeunna teh pamiteu lepat putra Pangeran Jayadewata. Pangeran Jayadewata eta teh anjeunna nuju jadi raja. Nah, ngagaduhan putranya eta Eyang Raden Pamanah Rasa, putra mahkota nana teh, penerus tahta kerajaan eta teh gitu. Kerajaan gajah eta teh. Mana sama kerajaan gajah can berdiri Pajajaran, tapi asal mula nama kerajaan ieu teh kerajaan gajah dipimpin teh ku Pangeran Jayadewata. Nah, Pangeran Jayadewata eta ngagaduhan putranya eta ieu Eyang Raden Pamanah Rasa teh anu engke bakal ngagaduhan gelar Siliwangi. Mulai anjeuna asup Islam, awal mulana teh kapungkurna teh anjeunna teh diutus ngaburak-balik atau ngancurkeun hiji pasantren di daerah Karawang anu dipimpin ku seorang waliullah besar nyaeta Syekh Kuro Karawang. Syekh Kuro Karawang eta anjeunna asalna ti ditu di daerah Timur Tengah. Di daerah Timur Tengah diutus ke Indonesia ka dieu tepatna ka Pulau Jawa kangge nyebarkeun agama Islam eta teh. Ngan kulantaran posisi di Indonesia di dia tepatna di Pulau Jawa ieu zaman baheula kan kondisina zaman kerajaan-kerajaan, sedengkeun kerajaan anu aya di Indonesia eta hampir sadayana meliputi Hindu Buddha. Jadi teu acan aya, bisa dikatakanlah teu acan aya Islam nu masuk gitu. Nya kudatangna Syekh Kuro di Timur Tengah ka dieu teh jadi mengakibatkan gemuruh atau viral gitu, zaman aya nama viral. Jadi wah iya aya ajaran baru ieu ngaranna agama Islam kieu gitu cek Pangeran Jayadewata teh. Akhirnya Pangeran Jayadewata teh mengutuslah sang putra mahkotanya eta Raden Pamanah Rasa teh untuk menyelidiki kumaha ieu perkembangan agama baru, cek manehna apa agama baru gitu. Nyata Islam teh. Akhirnya ieu Syekh eta yang Raden Pamanah Rasa teh turunlah menyelidiki, kencan jadi raja eta mah. Turunlah menyelidiki
tentang pasantren eta teh oh geuningan eta kieu gitu. Nya ngalaman lah diancurkeun heula ku bapak nana teh ku Pangeran Jayadewata teh beserta bala tentara beserta pasukan teh diusir eta si naon pasantren eta teh supaya eueuh ti Tatar Sunda teh. Akhirnya balik eta teh Syekh Kuro teh ka ditu ka Timur Tengah deui. Kurang leuwih duka 8 tahun kemudian gitu. Tah Syekh Kuro teh balik deui ka dieu ka Indonesia rek nyebarkeun deui Islam. Kabeneran di Indonesia di dieu teh di kerajaan Gajah ieu teh geus lain Pangeran Jayadewata ayeuna mah. Kerajaanna teh geus ganti, geus turun tahta, geus diturunkeun tahta kerajaan teh ka Pangeran Eyang Raden Pamanah Rasa. Jadi Eyang Raden Pamanah Rasa eta diangkat sebagai raja Gajah gitu, Raja Gajah. Nah, saatosna diangkat jadi raja kadenge deui bahkan anu ngaranna Syekh Kuro baheula teh anu diburak-barik pasantrenna teh datang deui cenah ka Indonesia gitu keheul tah. Cek Pangeran Jayadewata teh anjeunna kan tos sepuh tos teh jadi raja, cek Pangeran Jayadewata jung teang deui cenah kumaneh ancurkeun deui eta pasantren teh gitu. Bareng Eyang Raden Pamanah Rasa dongkap datang ka eta pasantren, nyampak di eta kobong teh di eta pasantren teh aya hiji awewe anu gelis kawanti-wanti endah kabina-bina ditilik ti gigir lengik diteuteup ti hareup sieup disawang ti tukang lenyang nya eta teh Nyai Subang Larang kami telepat mah putri ti Syekh Nurjati gitu duka Syekh Datul Kahfi ada asar ada hilap deui ya. Nah bareng pertama ditempo gitu nya ngaranna ge lah seorang manusianya anger merenang ningali awewe mah aya rasa bogoh dan ngaranna ge lalaki pasti. Pas begitu ningali Nyai Subang Larang keur ngaji Quran eta teh keur maca kieu maca Quran dikupingkeun lah ku Eyang Raden Pamanah Rasa teh dikupingkeun. Cek Eyang Raden Pamanah Rasa teh aduh asa geunaheun ieu teh bacaan teh. Padahal meureun teh hakikat nama Allah geus erek nurunkeun taufik jeung hidayah tah ka Pangeran ka Eyang Raden Pamanah Rasa teh. Awal mula rek menang taufik jeung hidayah teh ku ningalina Nyai Subang Larang nuju ngaos Quran. Teu mesti heula kieu carana nam kudu dideuketan ya awewe teh da aya rasa lope di dieu timbul benih-benih cinta. Tah deuketan we eta teh ku Eyang Raden Pamanah Rasa teh si Nyai teh di mana saha ngara eta teh. Nya wawartos lah Nyai Subang Larang teh singkat cerita wawartos Nyai Subang Larang teh ka guruna nyata ka Syekh Kuro. Saur Syekh Kuro teh mun cek urang mama ieu aya dongkap cenah hiji lalaki nya kieu. Nah, di mana saur Syekh Kuro teh itu cenah nya dipanggil lah digero. Mun cek urang mah jang ka dia atuh kalebet gitu. Kudu gentle ya jadi lalaki gitu. Nya didatangan lah kadinya ngobrol sareng Syekh Kuro nya. Singkat cerita Raden Pamanah Rasa teh mengungkapkan rasa ingin memiliki atau pokoklah loket kelepak gitu Subang Larang teh gitu. Ari saur Syekh Kuro teu nanaon bogoh mah ka ieu santri mama nya wajar da ngaranna ge lalaki pasti bogohnya wajar ngan ari anjeun cenah punten cenah ari anjeun mun cek urang mah agamana naon. Jadi itu beda agama asalna nama cek eta teh cek Eyang Raden Pamanah Rasa teh kaula mah Hindu cenah kitu. Oh cenah ari dina agama kaula mah nyaeta agama ieu agama Islam teu meunang aya perkawinan beda agama gitu. Perkawinan beda agama mah teu meunang kudu anu saagama. Mun anjeun bener lopdet ka ieu Nyai Subang Larang ka santri mama anjeun wayahna daek teu daek kudu asup ka Islam gitu nya da kulantaran kahiji mah aya takdir ti Gusti meureun geus kudu ngajodoh anu kaduana nama naon geus mimiti mulai aya taufik jeung hidayah anu ku Allah bari dilungsurkeun ka Raden Pamanah Rasa teh nya aya gerentes tina hate teh jadi daek we dikeresakeunana teh
karasakeun teh dae ku eta nya di beat lah eta teh maca syahadat, maca 2 kalimah syahadat. Saatos beres maca 2 kalimah syahadat teh borona mah bunga yang Raden Pamanah Rasa teh wah aing rek dikawinkeun ceuk kasarna mah kitulah. Ari saur Syekh Guru teh ke heula kalem guys cenah kitu mun cek urang mah ulah wah kahayang janji kawin wae da kakarek syahadat ayeuna mah mun bener maneh cinta ka Nyai Subang Larang maneh kudu bisa heula ngaji kudu apal heula babacaan ieu teh alif ieu teh ba ieu teh ta ieu teh sod ieu teh dod gitu dan lain-lain. Belajarlah ilmu agama ka Syekh Guru. Tapi kalian kada kulantaran anjeuna menggebu-gebu yang buru-buru nikah nya anjeuna semangat bener-bener ngapalkeunna teh gitu. Ngaji teh bener-bener lain wat ayeuna patah semangat tuluy ngaji nya dina pada akhirna Syekh Guru pun rada-rada ngagebeg oge rada-rada aneh oge gitu. Tapi Syekh Maria mah jelema teh asa pinter gitu. Soalna naon menurut hiji riwayat mah menurut dina sebahagian kisah gitu. Nah, eyang Raden Pamanah Rasa eta teh ngan ukur 5 bulan. Mas santren teh ukur 5 bulan geus mampu geus katalar Quran jarak 5 bulan teh nahwu, sorok, fikih, usul fikih, tauhid, panbade, panbayan, ma'ani dan lain-lain lah kabeh. Eta dina jarak waktu anu 5 bulan katalar kabeh gitu. Ku Raden Pamanah Rasa Borona nama geus bungah tah geus katalar kabeh ke heula. Cenah eceuk Syekh Guru teh ulah maka kawin da kawin teh kudu aya mas kawin. Kudu aya mas kawinna. Tah ayeuna mah dina ngabahas mas kawin abdi saur Syekh Guru mama henteu bisa mere jawaban urang taros heula we ka si geulis. Nyi mun cek urang anjeun teh kumaha kerasa henteu ditikah ku si kakanda ieu anu kasep ieu maha cenah mamangan hoyong naon maneh mun cek urang mah naon mas kawinna gitu nya cek sebahagian riwayat mah hoyong tasbih kecubung wulung di mana sedengkeun tasbih kecubung wulung teh aya teh cek saware mah di Laut Merah di Mesir da kulantaran ngebet teh aku lope disusu tah tadi tuh ka Mesir dicanak lah tasbih kecubung wulung teh nya dugika dianggo mas kawin ka Nyai Subang Larang. Tos beres nikah ka Nyai Subang Larang tidak lama kemudian singkat cerita we ieu mah nya geus kawin we kita tos nikah. Nah, dikaruniai lah anak nyaeta putra anu pertama teh pamit telepat eyang nu kasohorna malah eyang Walang Sungsang gitu. Dina pernikahan Nyai Subang Larang sareng eta. Teu lami eta teh tidinya teh nya nganek deui kitu lahir deui lah. Putra kedua pamit lepat mah Nyimas Saripah Mudaim atau Rara Santang. Iya. Nah, anu katilu si bungsu nyaeta eyang Walang Prabu Kian Santang teh. Anu Prabu Kian Santang teh pami kasohorna nama nu ayeuna Sunan Rohmat jeung Gunung Suci Godo Garut eta teh. Eta Sunan Rohmat teh adalah nama lain tina Kian Santang teh. Saya teh kumaha kan nguping mah keturunan di Pajajaran teh produksi dengan cara kita ngumpul pan seueur ge nya kuping-kuping ku abdi mah gitu Siliwangina. Siliwangina Eta teh anu sakaterang abdi gitu nya. Eta teh emang Siliwangi teh sih sanes yang Raden Pamanah Rasa unggul, tapi sebelumna pun aya Siliwangi nyaeta aya Pangeran Jayadewata, aya Prabu Anggalarang, aya Prabu Dahyang, Prabu Ikawati, Prabu Purwasari dan lain sebagainya. Da seueur eta teh kalung-kalungan teh. Emang eta teh ngagaduhan gelar Siliwangi. Ngan anu melegenda mah di urang ayeuna anu
melekat anu kasohor sih tapi eta mah nyaeta anu terakhir nyaeta ejang Raden Pamanah Rasa. Nah, bahkan gelar Siliwangi itu kan cek tadi oge sanes eta unggul. Nah, make bisa aya gelar Siliwangi di mana eta asalna Siliwangi teh nyaeta same nyaeta eta teh ngagaduhan gelar eta teh tina perilaku urang, tina perilaku anjeuna gitu. Anjeunna teh kasohor jalma anu soleh, balager, jadi naon karaia teh henteu yang tenindas gitulah intina nama. Bahkan ku eta namanya ku tawadona seorang Raden Pamanah Rasa ketika anjeunna nama iraha teuing atawa jarang menduduki singgasana tara cicing di kerajaan gitu. Sanajan anjeunna sebagai kerajanya sok sanajan anjeunna teh seorang raja besar anu kasohor gitu. Tapi anjeunna tara nyicingan eta singgasana tapi anjeunna nama nyaman. Kapelok-sok negeri, kapelok-sok lembur teh nyamar anjeunna mah. Nempoan atawa neangan rahayat bisi aya keneh anu kalaparan gitu, bisi aya keneh anu teu dahar, bisi aya keneh anu teu nya kurang konsumsi lah gitulah intina anu miskin. Bari ditanya eta teh cek urang mah, "Pak, mun teh mah approach jeung aki-aki atawa jeung saha?" Tanya, "Pak, kumaha karaosna ku Bapak dipimpin ke seorang raja Raden Pamanah Rasa?" "Oh cenah genah kieu." Nah, mata lamun begitu mangih ternyata oh cenah ku raja ieu mah abdi mah teu pati kaurus, abdi mah rada kekurangan dina masalah naon asa teu pati kaurus lah gitu lembur ieu mah gitu. Nah, kumanehna buru-buru dipasok didanaan di modalan lah gitu. Jadi gitu we tuh mapai kalau sok eta mah Raden Pamanah Rasa mah. Jadi intina nama ku bager-bagerna Raden Pamanah Rasa tapi ka gelar Siliwangi teh melekat ka dinya gitu. Nah, contohnya berikut ke urang sebagai jalma zaman ayeuna lah gitu. Lamun can bisa silih asah, silih asih, silih asuh jeung papada manusia, can bisa hade jeung tatangga, can bisa akur jeung baraya, eta mah can boga gelar Siliwangi. Lamun geus bisa akur jeung batur, hade jeung papada manusia, alus jeung sasaha, itulah namana Siliwangi gitu. Bahkan model sok aya geuning nya jelema anu kasurupan lah intina grebeg hayang kopi, grebeg hayang udud, hayang enog. Cek anu nempo mah oh sia kaasupan ku Siliwangi lain eta mah kaasupan ku meong, eta mah ku jurig, ku makhluk halus lah intina. Lamun jalma geus ayeuna bisa cara tadi teh ya bisa geus hade, geus kumaha kalakuanana geus soleh, tingkatan ibadahna geus luar biasa, barulah itu disebut Siliwangi. Seperti para ulama, para wali-wali Allah, nah eta teh kan hampir seluruh waliullah anu aya di Indonesia pun keturunan ti Eyang Raden Pamanah Rasa. Di Siliwangi teh mata gelar Siliwangi ieu melekat kadinya ka Raden Pamanah Rasa, melekat. Terus akhirnya di Raden Pamanah Rasa eta kan tadi ngagaduhan putra teh ya, salah saya jeung aya walang yang pernah pisan tuluy ka Dimas Saripah Mudati tuluy anjeunna teh kete. Pokona mah da ieu pami ieu dibahas emang rada panjang oge can ke ka Mekah anjeunna teh menimba ieu di Sayyidina Ali teh ya. Pokona ieu lamun saya dibahas lumayan rada lila oge ieu teh. Karena nyameureun lah ke waktu ayeuna mah dicukupkeun sakitu galawe. Cukup adalah sakitu. Ke lamun aya umur panjang sarerea nyameureun pertemukeun deui ku Allah, nyameureun ke urang sambung deui bahasan atawa kisah atawa cerita tentang Tasara Sunda anu melekatna di Prabu Siliwangi sareng pangke mah aya bercerita tentang kieu tah Kujang Kembar.
kumaha ayana berdiri kujang kembar asal mulana kujang ieu di mana tangke mah nya mun aya waktu engke mah urang bahas lah di lain waktu. Nya mungkin nama sakitu heula we lah. Sakitu heula. Hampura we ieu mah nya ada ieu moal bisa lila-lila meureunna cukup sakitu heula we. Naon nya? Eueuh deui lah, eueuh dinu disampaikeun meureunna. Ya, cukup sakitu we meureunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.